Anaking budak bapa ya kadieu. Bapa arek mere pepeling kahidep. Urang teh ayeuna keur cicing di alam dunya, nyaeta alam pangumbaraan. Urang di dieu teh mualila. Isuk jaganing geto urang teh bakal disamper pikeun mulang. Anaking budak bapa ari di alam dunya teh urang moal salawasna bakal cicing dina hiji martabat. Hirup teh teu woleh papasangan, aya beurang tangtu aya peuting, aya senang tangtu aya susah, aya bagja tangtu aya tunggara, aya seuri tangtu aya ceurik, aya mangsana urang keur di luhur, oge aya mangsana urang bakal dihandap. Anaking budak bapa mangka omat dina waktu beurang pake pikeun usaha keur neangan bekal di alam dunya. Dina datang waktu peuting pake pikeun zikir ka Gusti keur bekal sampeureun jaga di akhirat. Pake eta waktu dina sape-sapeting teh niatan samata-mata ibadah ka Pangeran. Dina nalika urang keur senang, omat cing loba syukur ka Pangeran tong kufur. Di mana nalika oge urang keur susah, omat ulah aral subaha sumawona jauh ti Pangeran. Tapi lobakeun tafakur jeung cing mindeng namprak ka Pangeran barengan ku ikhtiar. Dina nalika urang keur bagja, cing lobakeun mere maweh ka sasama, reret nu sejen, emratkeun eta kabagjaan teh kadulur oge ka batur, tatangga eujeun baraya. Oge di mana nalika urang keur tunggara, omat ulah gujrud sumawona diumbar kanulian, cukup cing tawakal sumerah pasrahkeun ka Pangeran. Dina nalika urang keur geunah seuri, omat ulah kamalinaan komo tepi ka poho kana diri, sabab eta teh bakal ngajadikeun urang poho ka Gusti. Di mana nalika urang keur ceuri, omat ulah anteb teuing komo tepi ka rungsing kana ati, sabab eta teh bakal ngajadikeun urang poek hate moal asup pepeling panggeuing kana caangna pituduh, cing sabar. Dina nalika urang keur di luhur, omat ulah tanggah teuing sumawona tepi ka umangkeuh balaga rasa diri pangpalingna. Sabab loba lalakon carita tiba heula anu nyaritakeun jalma-jalma cing jarungkel tungkeb cilaka ku pedah kasomonganana. Oge di mana nalika urang keur dihandap, omat ulah tepi ka leutik hate komo sumawona tepi ka peunggah sareupan mah, tapi cing tigin yakin kana katangtuan takdir yen urang teh diurus diatur ku Pangeran. Anaking budak bapa teh maju karempo, hidup mah bakal maju ka gede, bakal nanggung luka-likuna kahirupan. Cing ingat, hirup ulah dianggap berat, tapi oge ulah dianggap gampang.
cing apik taliti dina mawa diri, ulah gagabah dina sagala rupa, komo tepi ka kumaha aing mah. Bisi cilaka ku pamolah lampah sorangan, sabab bapa teh moal salawasna bisa marengan hidup. Baheula mah hidup teh dipangku ku bapa, kemah geura bapa lamun geus teu walakaya, tangtu bakal dipangku ku hidup. Baheula mah hidup teh diganong ku bapa, kemah geura lamun bapa geus teu bisa kukumaha, tangtu hidup anu bakal ngaganong ka bapa. Anaking budak bapa, wayahna hidup cing kuat, di mana nyorang sagara kahirupan, pinuhan kolbu ku ilmu panemu, eusian awak ku jampe pamake, hirup cing jujur, bener, lempeng kanu jalan dipikaridho ku pangeran. Ulah galider kana setiap parentah na ti pangeran, ulah nyapirakeun kana setiap anu dilarang na ku pangeran. Cing cager, bager, pinter, ulah codeka dina kahirupan. Hampura bapa bisi salah dina ngawara, kaliru dina ngawuru, teu apik dina ngadidik tur ngatik. Anggur mah ku bapa didoakeun, hirup hidup teh cing panggih jeung huripna, mulus rahayu berkah salamet, aya dina ginanjar kawilujengan. Urung nangtung siang lempang, genah nyanang genah nyaning, cing luhur kuta gede dunya, jat nika sapapaosna, bagja salam dunya katut akhiratna. Sakitu ti bapa, hampura bapa anaki.